Bisa ngabul nu dimak nedunan tapi harta gampang. Harta pada nareangan, harti pada nyararungsi. Sabab dua nana guna. Harti bisa mere bukti, harta pon kita deui. Bisa ngabul nu dimaksud nedunan sakahayang tapi harta gampang lengit. Munggu harti manfaat dunia akhirat. Sakitu wae dari kami Pupu Sinom Nu judulna Harta Pada Nareangan. Atur nuhun.